nyana kieu bae ieu aing ngadoa bae tapi teu pernah diijabah. Emang pangeran kumaha sih ceuk. Eta kiai eta kumaha lain kiai mah. Cenah uduni astajib lakum. Ya aing 10 tahun teu diijabah ku Gusti Allah. Masya Allah. Nah, tidinya ngahuleng bisikan hatina doanya teh hiji hayang boga imah bagus, 2 hayang boga kendaraan, katilu hayang boga bae perusahaan masetik. Ih kiai goblok gimana kiai sikos kitu kiai modern kan jeung hukum teh otomatis nyana haju nyin proposal ka negara. Ya alhamdulillah minta 100 juta turun 100 nu katarima mah 60 nu 40 deui nyiluman nu 40 deui nyiluman tapi tetep bae ieu mah sakikituna bae kendaraan atuh teu jauh bae lah dianggap teu diijabah doa. Nyana hiji mangsa kaleuweung diajak ku hiji jelema sugih yuk urang ka kebon kula saknya teh aya kekebonan aya naon gitu di samping taman-taman aya tatangkalan segala rupa aya yuk geura urang ka kebon kadu aya manggis aya kocapi aya sentul aya budak wari teh naon ka sentul budak wari naon cenah sentul teh eleh sia ku zaman baheula mah teh nyahoeun nya nama pang amis-amisna sentul anu asok ngising bae ge ngadahar sentul mah macet sentul lah diajak bon ternyata di kebon nyana keur memperhatikeun aya hiji jelema sederhana susah manggulan kayu horenganan onu osok ngalak kayu di kebon eta geus bebeja teh kanu sugih teh kula manut menta kayuna bae nya bari ngabersihan tah dideleukeun bae ku nyana kacapean si eta jelema kacapean teh diuk bae kieu ngap-ngapan aju nyana diperhatikeun ta ku kiai teh ngadoa teh nyana diperhatikeun bae ku kieu ngadoa naon teh si budak kieu aing ge 10 tahun teh dijabah nyana ngadoa di dinya aing mah di masjid di imah di majlis aing mah di nulo jelema cara kifudoli Allahumma amin Allahumma amin amin Allahumma aing ngadoa teu bareres bari mah berloon ya Allah amin mah kieu ulah kieu beres deui mah dua ye amin tarolong kiai goblok kadang ku nyana ngadoa sakedeung mah ngadoa tapi hasilna Masya Allah kayu nu dihareupeun nyana teh berubah jadi emas atuh teh kiai kaget cing berarti lain sembarangan dah iya aing deket-deketan nyana jeung kene maha carana ya langsung deket mengenalkan abdi Ki Fudoli cik iya kiai mah teu kenalkeun kiai tolol atuh biasa bae mah abdi kiai beuh dah Masya Allah abdi buya biatak bener tilo kenalkeun kos kitu atuh ke mun ditanya karang sanami abdi aslina di mana teh anu kegiatan naon abdi mah ngajar budak we sabaraha budak aya 50 100 oh kiai kan berarti katebakan ieu mencana naon abdi kiai santri aya barali
tolol tak kiai goblok atuh kartu nama ge aya KH supaya di AF Masya Allah KH kan lain lalaga baheula diprotes sia KH goblok gorenganan karung hejo sugan aing Kiai Haji aduh karung hejo nah beres nah ieu jelema doa teh hebat jadi mah kiai kadinya sakata ngadeukeutannya na ngadeukeutan encan ge panjang kakarak ngenalkeun abdi diajak ku nu gaduh kebon ieu ka dieu terus alhamdulillah pendak sareng bapak nya ngadoa deui tak jadi kayu deh anas deui dipentak ku aing ada jadi kayu deui langsung ngomong ieu doa diijabah teh kumaha sih mimitina atuh teu kumaha henteu ya maksudna eta bisa jadi emas kos kitu tah kula mah kabita emang aya naon ih kula ngadoa 10 tahun ih burang putih ngadoa teh ih can diijabah kudu sayang kitu tayang kitu betengna diasupan duit pemerintahan teh yang kehela kayak kayaknya ayah beren setik mah cenggan ada tuh wali jamaah doa hiji nomor kaduana ngadoana bisa henteu maksudnya ulah hayang nanaon minta maka Allah ya Rabbi abdi teh hamba Gusti anu pinuh ku dosa pangaturkeun kumaha layakna Gusti ka abdi model abdi kan bakal dibere kelayakan ku Gusti teh can kahartieun tah ku kiai teh aya kiai na beureun di partai bae digarti kan kiai partai mah tilok ngulik-ngulik agama tilok ngulik-ngulik ya kumaha dana sosial ira datangna ira baloloon tak kiai keke maksudnya kumaha Allah teh akan bakal neropkeun ka urang aya nu henteu nerop makan moal dibikeun ku Gusti Allah teh pan kieu cek kiai teh Allah pan maha segala-gala ih atuh urusan eta mah nyangan neropkeunana kieu maksudna ieu lamun aya jelema hayang pare pasti nyana daek tani lamun aya jelema hayang bisnis pasti hayang duit ti kitu naon ngaranna ti bos berarti bisnis lamun aya jelema hayang kitu naon ngaranna gaji selama hidup berarti jadi PNS tak diterop-teropkeun sakumaha kahayang jeung kelayakanana geus urang ge aya jelema ngadoa lamun deuk dibere panjang umur dibere daek tah ngadoa Allahumma tawil umurana Allahumma shahih ajsadana tah dibere daek tah ngadoa eta ku Allah lamun urang deuk dijadikeun ahli surga dibere daek Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal dibere daek tah ngadoa eta lamun urang hayang dihampura dibere daek Allahumma gfirli wa liwalidayya dibere tah eta nerop jadi doa eta nang Allah deuk dibere eta dibere hayang ngadoa eta deuk dibere eta dibere hayang ngadoa eta jadi kudu ikhlas sesuai jeung pamere Allah ulah maksa ka Allah sebab urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah lamun urang boga kahayang mah sarua jeung ngatur Allah atuh mantak naon bere ngatur iya di 10 tahun dia cek ada teh ieu ulah ngadoa apa ka Gusti kota dibere-bere cenah Gusti pangeran je emang aing diatur ku sia je parangsana urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah tungtung nama tak eta teh tak kanyahoan pinterna
pan ngalasuluh ge horenganan jak ngaluyan ti aing. Masya Allah teu kaharti. Aya eta tadi haju jadi emas, haju dibalikeun deui maksudna naon? Lantaran aya nu hayang. Yeh. Sok aing nyinggung. Kajahoan. Kajahoan. Wali horenganan eta. Wali mah tilok kanyahoan. Tuh, walaupun jubahna ngangsar dan lain sebagainya. Biasana wali orang tukang korupsi. Ya Allah, wali Marudin teh hayangna sebagian keren atuh kumaha eta perwatakan tadi jana. Nah, kula tadi ngadoa teh ngalirik anjeun bangun neuleukeun bae ka kula ditempo hatena hayang emas. Wih nyahoan wae. Wali mah kos kitu. Aja kok itu dijadikeun jang naon emas. Urang kuari lamun ngadoa hayang emas gampang tuh terbukti. Urang ngadoa kuari hayang mobil andai kata kula kuari hayang mobil ngajigel di dia bisa. Andai kata kula hayang imah gedong langsung teu kudu make tukang bas sagala riweuh. Yang mayarnya ngokonanya sagala rupa henteu langsung blek aya. Tapi engke kan di sorgana urang dicoceng. Urang kuari ngadoa dibere ku Allah ngan engke bangunan urang di sorga rada jore. Nueuh kentengan, nueuh lawangan atau lawangna jore belah dia gara-gara dicokot kuari. Cek ulah majet moal kebel di alam dunia mah. Geus mendingan ge kumaha sapamarena ti Gusti Allah. Ai teu hayang mah urang dibere mewah. Haju di akhirat, haju urang rada jore. Usul ka Allah, Gusti kunaon eta? Beunang imah abdi teh jore. Pan geus diturunkeun waktu di dunia, abdi mah hayang henteu naon henteu. Ye, jangan begitu dong. Protes bisa urang, sebab urang teh hayang. Kecuali urang hayang. Nah, nu dipake ka hayang wajen tah. Kuari dicokot kemewahan bangunan imah maneh istana maneh nu di sorga tah dicokot. Nah eta kiai teh nu tadi teh kana nasehatan tah nasehat teh kadang-kadang mah dileuweung nu asup ka hate set horenganan nu nganasehatana barang asup ka jero kolbu teh langsung ka imah ngarasa salah kamari mah asa ngarasa pangkiaina ngarasa pangbuyana ngarasa panghebatna tapi barang kanasehatan kuali nyusup ka jero hate horenganan ngaji mah kumaha nu nganasehatana dinasehatan ku dokter ku profesor nu eueuh ikhlasan liwat asup ka dia keluar ka dia saha nganasehatan muih nganasehatan hukum mah hukum bae aya nu ngadengekeun muih naon ikhlasna nu ikhlas nah tapi eta barang didengekeun nu dileuweung teh masyaallah cek nya make kaos doang sakieu make calana hideung sakieu haju ieu na geus sirahna teh lah make iket doang tapi kunaon nyulusup geus urang lamun ibadah ka Gusti Allah teh ulah dibawa ilmu urang ulah dibawa predikat urang ngaran urang mawa maka hambaan urang ka Gusti Allah insyaallah engke bakal aya karasana urang ka Gusti Allah mawa atas nama kiai moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama buya moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama bupati moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama gubernur moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama presiden moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama jenderal TNI moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama jenderal polisi jeung periwit-periwitna moal beres neuk nanaonan cek Allah bawa hamba ilahi abdukal asi ataka Gusti hamba nu piluh ku maksiat sumping ka Gusti tuh abdukal asi
sarua jeung Kanjeng subhanalladzi asra bi 'abdihi henteu bi rasulih henteu bi nabi henteu bi Muhammad tapi bi 'abdihi ya Allah ya Rabb maha suci Allah alladzi asra geus berangkatkeun tengah peuting bi 'abdihi ka hambana